Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa dina dangat ayeuna Mang Cecep Gorbacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda wengi kamari judulna Jiad Kang Haji bagian katujuh. Ieu yasana Ki Dharma Carita sareng Kang Heri Awi. Pamirsa bagian katujuh ieu judulna teh nyaeta Tukang Warung Kapidangdung. Sate acan dipedari ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Di terminal Pancasila Tasikmalaya, Haji Ahmad ngajanteng can boga rencana rek indit-inditan. Nu penting laporan heula kanu jadi guru bisi nunggu-nunggu. Teu nyaho ti tadina ka Haji Ahmad aya jalma nyamperkeun manehna kenek oplet nitah ka Haji Ahmad naek kana mobilna. Siga nu maksa kenek teh lantaran geus aya nu mangmayarkeun. Kenek teh maksa bari narik leungeun Haji Ahmad nepi ka nu ditarikna teh nurut. Cat unggah kana mobil, gek diuk gigireun supir. Made ka Bandung, Pak, cek supir. Haji Ahmad ukur unggek beri anggar bingung. Mung jalana ka Garutnya, Pak. Aya sampeureun, cek supir teh deui. Haji Ahmad teu nembal. Teu lila mobil teh pinuh dius indit teu kacaritakeun di jalana. Mobil nu ditumpakan ku Haji Ahmad teh geus nepi ka Garut. Nu tarumpakna sawareh tarurun di dinya. Ke urang nabihan penumpang heulanya, Pak, cek supir ka Haji Ahmad bari turun leos ka warung sangu. Teuing kumaha rarasaan Haji Ahmad harita cenah teu karasa suku ngajak turun kolesen kaluar tina mobil. Leumpang salengkah-salengkah bari teu ngaliuk deui ka tukang taksiran supir jeung kenek teh bakal neangan sabab harita Haji Ahmad teu balik deui. Ari Haji Ahmad tina lempang tepuguh nu dijugjug teh estu nuturkeun indung suku nepi weh ka hiji warung sangu. Pihak Haji Ahmad diok dina bangkuna. Bade tuang cek nu boga warung. Lalaki kira umur 30-an. Haji Ahmad anggar tenembalan ukur gideg tapi nu boga warung tanginas nyokot piring terus ngaladangan seperti biasana aya nu rek dahar. Sok dibikeun ka Haji Ahmad terus nyician cai kana gelas ditunda bae gigireun alas. Mangga atuh gada tuang cek nu boga warung. Da kula mah moal dahar teu boga keur meulina. Sanes bade ngajual kuring mah ieu mah nyuguhan mangga geura. Haji Ahmad mencerong sakedeung ka tukang sangu deker dahar geus beak regot nginum. Cai enteh anu maseuhan kumisna diberesihan bari diusapan ditempoan ku tukang warung. Nah teu nambi cek tukang sangu. Haji Ahmad ukur ngangkat leungeun ka tuhuna tukang sangu teu nanya deui kalah nyokot piring kotor hareupeun Haji Ahmad sarta gelasna dicician deui. Rada lila paheneng-heneng can aya nu ngulampreng ngadon dahar di dinya. Ieu teh unggal poe ti iseun kieu cek Haji Ahmad. Sanes unggal poe deui ki dulur geus mulan malen puguh ka aya dagang kieu teh. Haji Ahmad netep beungeut tukang sangu antep pisan. Sabada mencerong Haji Ahmad nyarita kanu boga warung. Kurang uyah sigana ada dagangan teh. Tukang warung rada ngahulang cek pikirna kakara harita aya nu dahar di dinya nyawad kana pasakanana. Kudu desambaraan atuh ngarah loba nu meuli mah
cek Haji Ahmad. Nu boga warung masih keneh teu ngarti naon anu dimaksud ku semahna, kajudi ku Haji Ahmad oge pokna lamun hayang payu hidap kudu make tarekah, tah nu di dinya oge teu cicingeun da hayang payu. Buktina payu geningnya loba keneh nu dalahar kadinya menan ka urang, cek Haji Ahmad bari nunjuk kana bilik, maksudna mah ka warung sangu gigireunana. Hidap oge korban manehna, cenah deui cek Haji Ahmad. Nu boga warung kakara ngeuh diukna rada ngadeukeutan, ngomongna rada ngaharewos. Dupi bapak tiasa nulungan sim kuring. Ari butuh mah kula daek nulungan. Sok menta uyah gara sagandu mah. Nu boga warung teu talangke gidig ka dapur nyokot uyah ngahaja dibawa jeung wadahna pek dibikeun ka Haji Ahmad. Sabada ditampanan uyah teh dipeleng anteng. Nu boga warung semu nu nahan napas, hayang nyaho naon anu dipilampah ku semahna. Insyaallah pek ieu uyah pake masak ulah nepi ka beak. Lamun rek beak tambahan deui ulah nepi ka kosong bae. Nuhun, tembal tukang warung bari nampanan wadah uyah terus dibawa ka dapur, diteundeun dina tempatna. Kadieu gara kula geus dahar bieu, tapi kunaon dibayarna, da kula mah teu boga duit, cek Haji Ahmad. Ari bapak, eta marido pak ti abdi, malih ulah waka ka mana-mana di dieu bae ngararab di abdi. Keur mah loba waktu katambah nu boga warung maksa hayang diendongan, Haji Ahmad kapaksa ngararab di dinya, dipernahkeun di kamar luhur ngararineh cenah ceuk nu boga warung oge. Peutingna nu boga warung beak dipapatahan ku Haji Ahmad teu bisa kumaha ngeluh bari ngarasa rumasa. Geus mah ayeuna mah kahareup hidup kudu ati-ati, nggoning usaha pikeun anak pamajikan, keun batur nu sirik mah ka urang engke oge cilaka ku polah sorangan. Nuhun abdi diwartosan ku bapak, cek tukang sangu. Nu penting anu kudu diestokeun keur kahareup mangka hidap waspada, isuk pageto bakal aya lanjang anu ngagoda. Pomah ulah galider, ulah asa aing kabadanan kabiayaan, lantaran eta teh ukur gogoda. Lamun hidap teu kuat ku gogoda, bakal malindas ka hidap sorangan, malah bakal malindas oge ka kulawarga anu tetuah tedosa. Isukna Haji Ahmad ngiang ka Bandung ti harita nu boga warung net-netan. Usahana mimiti maju nu dalahar teu sirik ngantai teu mangkuk sababaraha bulan oge geus bisa ngomean warung. Jadi warung anu kiwari kajojo ti mana-mana. Ti harita tukang warung teh plang teu meunang laratan deui di mana ayana Haji Ahmad tepung-tepung kakara akhir tahun 1889. Kitu oge anakna da tukang warung nama geus tilar dunya, ceuk anak tukang warung. Ngaran warungna omat ulah disebutkeun ngan dongeng bapana ka manehna dicaritakeun ke urang guar geura. Ti saprak ditinggalkeun ku Haji Ahmad warung sangu teh mimiti engket-engket maju nu dalahar teu sirik ngabrol, henteu sore henteu isuk. Tampolana sangu can asak oge make daek narungguan tibatan meulik kanu sejen mah. Puguh bae tukang warung teh mimiti kawalahan aya pesen ti para putra tukang warung teh jenenganana sareng aran warungna ulah disebatkeun. Gancangna carita warung sangu teh geus diwangun jadi rumah makan anu kajojo, ulah lali kitu meureun sakurnu ngadon dalahar kadinya mah. Ngaromongna teh lamun pagawe jeung nu masak nambahan eta mah da geus kitu kuduna pikeun ngaladenan nu dalahar sangkan ulah ku ciwa. Beuki lila tukang warung teh beuki senang poho kana papatah Haji Ahmad manehna kabongroy ku hiji wanoja malah nepi ka kapidahupna. Padahal geus diwawadian ku Haji Ahmad oge cukang lantaran balik deui ka baheula alatan awewe. Tukang warung oge kitu kasebut boga pamajikan nu kadua bari susulumputan eueun nu nganyahoankeun, tapi talajak pamajikan anu ngora teh karasa ku tukang warung bet asa kaluwihan. Menta itu menta ieu ulah henteu ditedunan malah naon-naon oge hayang sarua jeung nu kolot. Anu antukna lamun bisa mah kabeh oge hayang kapimilik. Kasal-kasal teuing mah kahayang geus kalaksanakeun tungtungna tukang warung teh nyerahkeun pamajikan anu ngora.
Tapi tegampang tungtung nak di harita tukang warung teh geringan geus kitu mah kakara ingat ka Haji Ahmad malah ngahaja ka Bandung mapai raratan tapi weleh teu kapanggih. Maksudna mah salian rek menta dihampura oge hayang tatamba ngubaran kasakitna bari hayang ngomean deui usahana. Hanjakal umur tukang warung teh teu panjang telila oge tilar dunya di harita warung dicekel ku pamajikan jeung anak-anakna. Bari dagang teh henteu cara tisasari malah pamajikanana oge milu geringan teuing ingat bae kanu jadi salaki teuing kumaha nganu jelas panyakitna sarua pisan jeung salakina. Teuing geus jalan sabaraha taun hiji mangsa ka Imah Haji Ahmad aya nu datang barang diseleksek nu ditanya teh balaka bae majar manehna teh urang Garut ngiring babantu di indungna dagang sangu. Geus kitu mah breh bae si horeng nu datang teh anak tukang warung teh nu bareto ditulungan ku Haji Ahmad. Malah tinu datang eta Haji Ahmad kakak ngeh yen tukang warung geus tilar dunya malah indungna oge ayeuna tik-tik brek pisan. Ari hidup nyaho ka dieu ti saha ceuk Haji Ahmad sabada semah nyaritakeun sajarah bapana. Kalarasan bae aya nu ngawartosan nu mawi abdi teu terang upami Pak Haji kantos ngalandongan pun bapak tembal semah. Tamat cenah pamirsa dongeng jiad Kang Haji anu judulna Tukang Warung Kapi Dangdung. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.